Tadi. Kita budak nabi rilis. Tanda. Parawan ked. Rawan. Teh, ke mana? Itu ke hareup kurik. Ke hareup. Nya pasar sebelah. Atuh teteh ke hareup pasar sebelah. Lah, hoream teh aing mah kasih oding tuh. Putusan burik mah. Pan hoream teh kasih oding. Yang satu teteh mah sorangan wae. Sorangan we. Nya. Mana? Wow, dia yang awewe eta. Nyawa atuh eta mah. Tetangga atuh deukeut di mana ge? Naon sia cungur? Ieu, Rik. Urang ke diburuhan. Salamkeun cek urang gitu. Kawe eta. Heeh. Bener. Heeh. Ding, aing nyemela duit gocap. Keun murah ciburik engke digantian ku aing di imah. Eueuh. Udah salah tuh, Sal. Jo. Eueuh. Piraku atuh eueuh. Tah HP we atuh tah. Gua HP geus aing nginjem duit gocap bener. Bener. Mana salam yakin aing ditarima? Yakin eta mah da gampang atuh aing mah apal teh mau. Naik dibayar mah. Ngomong lain aing teh dibayar mah jo. Eueuh keur kosong tuh. Cuma atuh. Kosong bal. Eta aya atuh cek cungur nginjem heula sakedeung. Bu, bejakeun. Salamkeun. Ngomongkeun ti Ajek gitu. Ti Ajek. Heeh. Siap tiba-tiburna ieu. Heeh. Siap, Kalau siap. mun hasil mana dibere deui ku aing. Bener. Heeh. Siap atuh. Dan aja lumayan aing 50.000 jo. Cek aing yang Inggris da geus kolot. Ingat umur. Cicing geus eta geus kolot sia teh mana mah baru budak ngora lo make kesempatan aing mah geus kolot ya geus subuh sia teh. Kebasan pamenta. Ye. Cek kolot aing boga kawauhan kolot umurna 101 tahun. Bah, obat awet ngora teh kumaha? Maneh kudu loba bobogohan jeung budak awewe nu ngora keneh. Nya kitu. Udah sieuneun meureunnan budak ngorena ge. Naon sih nyamun sedikit aja. Bisa. Bisa kan sering mah. Si ording. Tungguan si Buri. Naon? Ieu, kata Mang Jack teh cenah. Teh hidung, leutik. Tepos, begang cenah. Bener. Bener teh. Si Mang Jack. Si Mang Jack Anu mana tadi? Nu tadi teh nu brewokan. Ayo coba susulan. Ayo. Eta. Bagus burik. Yang dong. Aji. Burik. Aki-aki rabi. Dasar. Bisa, yang sulit baca payuna. Gua burik. Ya cek aing ge. Gua capeun. Awewe ayeuna mah. Heuleuh. Pasti hayang ngonjok teh. 50.000 Bang. Bang balik lah Bang. Gantian duit aing. Oke. Ini teh.